kan mereka mana ya terus kayak kieu dengan bodyguard tinggal marana di bodyguardnya ya. anu mana teh nya. Itu bodyguard nu garagah nih. Oh. Sana sama aduh abis bade nawiskeun piring ya aduh hampura tulungan ieu mah. Piring naon eta? Iya piring. Belah gitu eta mah. Udah kumaha tuh kayak anak kieu atuh. Eta mah piring lagi yang ten marah bahayam piring itu mah. Aduh. Tapi dah kumaha tuh tulungan we. Mung jang naon nu kitu Atuh sakedeung we emang tulungan. Mung Lagi piring hiji. Mung Udah kayak nembot TV gitu yang dicocolok. Mung jang naon nu kitu Aduh. Lamun kitu barang antik gimana naon piring songek Ih, kitu. barang antik mah anu bogaeun. Ngomong juga kayak kanu lain. Aduh, Gusti, aku ngeset teuing ya. Di siaran mah geus ngajual piring bari songek-songek oge. Tapi anger ramungeun, udah punya butut meureun. Aduh, Gusti nu agung. Kudu ka mana deui geus kieu. Tapi tong putus harapan lah orang ikhtiaran deui ka mana we lah. Sigan we atuh aya nu nyiram. Tuh, kalau resan ya. Aman. Alhamdulillah. Aneh sih tadi teh aduh bade ngical piring ya tulungan amang. Nah piring mah gede ical. Iya budak yang cocolok yang ningali TV yang meuli cocolok amang aduh. Ada kaleresan keur teh gaduh pisan acis. Nu leres amang tulungan we imah sakali we. Ya eta atuh boro-boro mun keur nulungan. Abang ge sakieu geuningan ieu. Kudu ka mana dinya. Lah sugan tuh kan sanes tuh. Nyanya Ka tukang itu sugan tuh. tukang naon? Itu tukang dagang itu tuh non teh. Tukang dagang cilok tuh sugan. Nyanya. Itu kan piring meureun. Mangga bang urang Oke. rupiah nong tawiskeun. Oh mangga. Assalamualaikum. Salam. Emang mang. Alhamdulillah ya. Aduh, teh. Ayo ya. Iya hampura mah karek ngajual piring tulungan lah. Aduh. Keur ka rosong lain teh. Jabat piring lagi piring gila tuh dah kenal ya. Kalau Tulungan yang mereka yang lain, tulung. lain maksudnya teh da dipake pada sebak oge bolehna. Pakai Bahe. Kita teh mah tapi dah budak kumaha ya yang cocolok yang aja yang beli cocolok TV butuh duit tulungan mah. Yang ya keur kosong nya teh sugan teh kapal dinya teh kapal gitu sugan tuh. Hampura. Ulah we teh yang nulungan keur ka dieu nya tadi ongkol lah. Nya aduh. Abah dinya sudah orang pejagatnya mangnya. Tah ka dieu sugan. Suganan. Nuhun atuh Bang, ayo Pak. Nah, Mana kenaon? Biasa keur konten. Oh, eta nu po bodyguard urang teh Kapal teh ningali, anu duaan. teuing teh ningali. Oh, aya. Nuh, hiji eureun bodyguard teh tinggal hiji deui. Eureun, Heuh, urang atuh yang gawe. bener mana gawe lian? Hayang atuh urang jadi bodyguard mah gagal. Heuh, langke engke we ka imah mana lah. Eta Jam baraha? isukan lah. Oke, siap. Heuh. Gitulah pon mah nya. Siap, Gan. Heuh. Gan. Naon? Sekarang urang kumaha? Setelan mana? Heeh. Nya sing rapi atuh make jas, make sepatu, pon mah cing gagah pokona mah. Oke, siap. Tes lah kok sakalian kurang ah. Tresna kumaha, Gan? Push up lah. Siap. Terus nempoh lah urang. Ieu pusat lagi. Sok. Gas. Heuh lah pokona Udah, mana ya. lah. Heuh langsung katarima lah. Siap, Gan. Heuh. Yang gawe, euy. Oh guys, sekarang saya baru saja interview ya guys ya. Menjadi bodyguard guys.
juga duit euy. Duit tapi duit naon janggotan. Jika jelema nu pieuna gardu. Ya uang lengkahan lah. Taur. 1 2 lah 3. Tapi duit naon euy. Dengar. Aya masih gitan, aya janggotan. Tapi wakanyakeun lah anu nyaho. Duh, iya rek manggian si Arab ya, bisi anu tinggalin ya. Wah, tapi na komplitnya saya lah. Ya manggian si Arab ya mah. Abang geus gaya ke kemana teh? Oh, pan biasa biong tanah mah kieu keur bisnis pan jeung si Arab ya. Lain mang ieu hampura Naon? ieu tulungan lah. Naon? Kayak ngajual piring ieu budak yang Piring? Piring dijual, da Inggris kumaha tuh. Budak yang ngali TV yang mencecolok ya. jang naon dia piring sohek kieu. Yang naon we. Tapi abang nyaho tuh ieu duit naon? Mana ningali? Ieu urang teh manggih duit tuh. Wah, Eh, eta mah duit naon da mah kitu mah. ieu duit naon mang? Kayak janggotan segala jiga nu bieu gardu. Ieu mah duit naon moal laku nu kieu mah tuh. 100 kan ukur 300 perak, ieu mah duit naon da moal laku pake meuli es bonbon ge mamahi. Ya euy 100. Geus we kieu ayeuna mah daripada ieu piring dijual da sohek. Jang naon piring sohek mah. Heueuh, si Ya jang urang meuli ge. cocolok mah. Geus capek urang. Tah ayeuna ku urang ditukeran eta duit dibeli. Sok 7.000 yeuh. Meh-meh jang cocolok, ah ieu 300 perak jang meuli naon atuh meuli permen ge mamahi, permen geus gope. Lah gaya lah. Tah ieu duit teh 7.000. Jual piring bener mah. Ieu mah karunya we da eta piring mah moal ka arah. Heueuh Tah ieu ditukeran, ulungan we mah ka amangnya. Heueuh. Yeuh. Tapi nuhun mang ya. Sami dah. budak. Ieu mah kana cocolok mah mamahi. Naon 300 perak tinggal tah 100 angkana kita. Heueuhnya ieu mah loba nol ge. Ieu mah 5.000, ieu tah mah 2.000 7.000. Heueuh. Bedana ge jauh, mah jang cocolok mah daripada piring moal laku dijual. Nuhun mang aduh. Heueuh. Tulungan ye. Sok ana beulikeun kana cocolok. Heueuh arek kan. Ayeuna mah. Ayo mang. Ya. Peunang gua yang jelema ditipu. Paling itu duit gede itu duit Arab gamari nu si Arab ge. Kieu duit rupana ge. Nu dibikeun ka si mami. Poloho jelema teh. Mayan ya. Pak Kadus. Tos di mana Pak Kadus, Damang? Tos di mana ieu teh? Oh, biasa tos ngalingling ieu nya. Ngalingling naon? Biasa pan ngamaklar tanah. Tanah. Tah enak karena Oh, aya mah jadi maklar tanahnya. Mun abdi teh kana tanah sareng kurang Arab enak teh. Orang Arab. Caliklah di dia tuh Oh, caliklah. siap. Abdi bae naroskeun Kaleresan, eta. ya. Perkawis sertifikat anu serang anu di ditu di. Anu caket masjid. Oh, ceket Nuhun. anu Haji Ibrahim eta mah. Oh, nu Haji Ibrahim. Nya kaleresan eta sertifikatna tos dipasikeun SPPT-na kaleresan aya Nabi. Mohon. Ari sertifikatna tos dipasikeun ku abdi. Oh, gitu. Tapi punten ya selaku maklar. Ya. Punten ieu mah Ya Pak sok Kadus. kumaha. Namina maklar kedah beraturan. Ya. Bukan hanya sekedar mentang-mentang maklar. Siap Pak Kadus siap. Ayeuna lapor ka RT anu gaduh wilayah. Mohon. Pisan. Ka RW-na itu di kami. Ari namina naroskeun SPPT-nya otomatis ka Pak Nuhun. Kadus. Abdi teh ti kamari bade ka bumi ke Pak Kadus teh. Teu aya wae abdi ka bumi teh. Kaleresan abi kamari mah nuju aya pamengan di ngontrak perkawis biasa perkawis Siap. gempa Oh, biasa gitu. gempa. Nyata aya kurang Arab. Ya. Kamari teh ka bumi abdi peong tanah nya ku abdi terus disurvei lokasina ka ditu. Anya teh ngaduh lahan di dieu. Sana ini mah aduh dan Alhamdulillah anu mah beda pan seur. Artos mah ieu. Biasa mah dan. Oh, tenang asa gol eta lah bisnisna. Ya, Nah, enak siap. SPPT-na tapi aman eta na. Syarat-syarat mah. SPPT mah aman anu cerkat masjid mah SPPT aya di muka kadus lah. Sertifikat nama terus dipasikeun. Siap gitu mah nya abdi teh nu dipake hariwangna teh bilih sertifikat teh aya gitu. Terus abdi ke kasih Arab. Sertifikat teh aya pan riweuh deui aya kitu terus saya jongjon gitu. Hari kaleresannya penginten hari di Kadusun 2 khususnya di Kampung Jawa juga mah sadayana 100 garadu sertifikat. Saya. Iya, penginten
maklar nya kaleresan hari sareng orang mah pasti Tenang Pak Kadus gitu, tenang aya komisi yang Pak Kadus lah. ya. Ayeuna Pak Kadus mereka mana? Kaleresan Pak Kadus anu nama uih di desa kaleresan bade ka bumi heula panginten terus dikirim biasa we. Tapi hapunten ieu tos diwagel ieu. Bisa biasa nya. tapi tah anu tadi dijelaskeun Oh, siap insyaallah tah mah. saling menghargai. Nya abdi geda bade ka bumi Pak RT engkeun oge bade eta laporan. Nah. Gitu Pak Kadus eta mah. Atuh nuhun pisan. Oh, sami-sami. Tenang we lah, doa abdi doana ke ku abdi lancar mah di Siap. aya jang eta. Oke. Siap. Nya. Siap. Waalaikumsalam. Manjang Pak Kadus geus beres. Nanyakeun surat-surat tinggal nelpon si Arab namanya. Sugane ya. Sil. Halo. Assalamualaikum Baba. Baba lagi di mana? Ini saya mau nanyain masalah tanah itu. Saya tadi udah konfirmasi sama Pak Kadus masalah surat-suratnya udah lengkap beres. Tinggal Baba siapin uangnya aja, uang cash langsung aja buat bayar sawahnya. Ya. Ntar Baba ke rumah saya aja. Oke. Jangan lupa ya siapin uangnya. Ntar saya tunggu di rumah. Oke. Yaudah ya. Assalamualaikum. Kemana si Akang teh can datang waya kieu coba. Mana si Ujang can euy di ngawas. Kemana heula can. Waalaikumsalam. Ujang karek euy. Pasti mana heula atuh. Soal langsung euy nya. Bapak teh ka mana mah? Penyu teh ka mana atuh si bapak teh ti kamari Jang. Cenah mah arek ngajual piring, cenah teh ka mana ngajualna coba. Wayah kieu can mulang. Bukan tebi, jual piringna. Bangun mah. Kenal lah, ulah mikiran si bapak anu ujang mah geura bobo jeung. Heeh. Tah, ningaran. Buka pantona. Ah, ning si bapak. Ke ngadaguan bapak ka mana wae atuh. Meni ya pasti mana wae atuh Akang teh. Jual piring lagu-lagu ya balik deui piring lagi. Iya, sudah Akang rek saha nu daekeun meunang piring songhe kitu. Sugana nyiram deui itu. Tapi alhamdulillah bukan milik. Udah milik. Kalau saya teh mah duit yang bisa amang-amang itu tukeran. Iya, tuh syukur tuh. Nyali atuh nya si bapak meunang milik cenah teh nyali. Ih, jam jajan ujang. Oh, cocolok cing inget. Oh, gue cocolok cenah bae nya teu makan jajan nya saha cocolok cenah. Juga tuh geura bobo aja ujang mah. Geus penting mah panjang sekolah isukan. Jadi udah istirahat. Teuing teh budak teh. Ikes mamang. Entos. Suka tuh geura bobo atuh. Geus mama. Di Akang terus di mana atuh? Akang kan jual piring, Bu. Iya boga milik di mana deh? Saya teh mangi duit di jalan teh. Aya ti usiki mah. Duit teh tapi aneh aya jangotan. Angka hiji nolak dengan dua. Meureun eta katingalina duit naon? Teuing dua Bu, atuh kenalan. Dan pokoknya nama usi amang-amang itu tukeran, bae tukeran cenah. Jadi 7.000-an. Heeh. Aya alus-alusna teh jajan si Ujang. Tapi sasakeun yang bisa cocok pipi. Heeh nya, katanya budak teh. Yang keukeun dah hayang TV nya tarek mahi Akang geus sakitu. Katanya mudah-mudahan mereka tambahan gimana ya. Mudah-mudahan geus milik rezekina jeung si Ujang. Amin. Harunya. Ari Akang geus dahar atuh. Geus tadi mangi
Mangi di mana? Di warung atuh aya nu mere. Oh syukur atuh ari kitu mah geus darma jadi nyai meuri maringrang teuing. Geuna ibak atuh aya nama. Heeh. Teh nyai ge rek sare teh heula atuh nya. Aduh, itu tadi mah sajar lempling si mami can balik ya teh ka indungna beureung kangen selila teh ka indungna. Mana si babah can datang keneh wae teh. Yang penting enak ka dieu teh pusing urang mah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur si babah. Bawa apa itu, Pak? Ini siapa oleh? Emang Alhamdulillah. Aduh Pak, maaf ana kembali ana pulang. oh gitu. Ana jadi panitia 17 Agustus ana di sana di Kalau Arab. cuma 17 Agustus. Rame banget tuh. Bapak siap Bapak? Alhamdulillah. Ya, bagus. Ini ngomong-ngomong bawa apa? Ini ana bawa uang. Uang. Ana barusan dari money changer. Ana nukerin uang. Masa pakai dus kayak gini? Gak muat. Ana muat. cari dus aja. Emang seberapa banyak? Boleh saya lihat? Boleh lihat aja nih. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ini uang banyak banget. Ini asli. Asli itu Pak. Benar mantap ini asli. Duit nama. Itu asli itu. Sengit kayaknya di duit nage. Ini kan baru ini. Ini berapa ini? Saya baru lihat nih uang sebanyak kayak gini. Ana juga sama. Ini banyak ini. Ana nukerin ana dari pagi sampai siang belum beres. Saking banyak ini waduh. Ini buat bayar tanah semua? Iya ini. Itu udah beres belum ya? Apanya? Soal tanah Udah, urusan-urusannya. itu mah udah aman. Surat-surat udah. Tadi saya ketemu sama Pak Kadus tadi siang. Udah saya tanyain sertifikat sama itunya SPPT-nya. Udah aman lah pokoknya. Gimana? Nah. Bagus. Ini ngomong-ngomong gak dikasih minum, istri saya lagi pulang ke rumah orang tuanya. Aduh. Saya sendirian di rumah. Aduh. Apa mau minum? Gak usah. Terus gimana sekarang kelanjutannya? Bapak mau pulang kemana sekarang? Kamu pulang ke rumah. Tapi ini belum beres ini. Ya gini aja, ini uangnya taruh di sini. Iya. Nah, ntar kita jual beli tanahnya besok aja. Nah. Kalau sekarang kan malam, Nah. orangnya juga gak ada, takut udah tidur. Ntar siang aja, Besok ya? boleh. Besok kira jam berapa tuh? Ya sekitar jam 10-an lah. Mungkin orangnya ada. Jam 10 ya? Bisa jam gak? 10 ada kalau tidur suka jam 3 pas bangun ada. Apa habis duhur? Tapi jam 10 juga anak bisa sih. Soalnya anak juga bangun jam 7. Ya gini aja, ntar kalau bapak udah siap telepon aja saya. Oh iya. Ya, Nah. Anak nanti anak telepon. ya boleh. Boleh. Ini taruh aja di sini, takutnya kalau dibawa lagi ada orang kayak gimana lah di luar. Anak juga barusan anak takut tuh. Uang kan Ya, iya, tuh. uang sebanyak ini anak takut aduh. Saya juga baru lihat nih uang banyak kayak gini. Aduh. Anak Tapi, juga tapi sama. ini bener asli ini. Ini asli Pak ini. Kalau palsu anak ngapain ke money charger? Ya boleh percaya. Sekarang ini uang bapak simpan Ya. dulu aja Ya udah. rapat-rapat. Tutup dulu ya. Anak pulang. Boleh. Ini sebenarnya ada buat bapaknya ini komisi buat bapak. Oh, Nanti anak tambahin nanti. boleh. Tapi terima kasih ya. Iya ini sama-sama. Ini awas. Saya jadi takut. Iya. Awas ini jangan sampai ini diambil sama orang ini. Ya aman di sini mah. Tenang aja. Ntar, Gembok. boleh. Ntar saya masukin itu tuh berangkas saya punya Nah. berangkas. Sekarang anak pulang dulu lah. Ya udah. Maaf ya gak dikasih minum. Gak apa-apa. Ya udah. Mau dianterin nggak? Gak usah. Anak naik ojek. Naik ojek. Iya. Aduh. Ada jalur. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada ya duit sakit sadus. Kumaha aing mah bisa sare ieu mah yeuh. Duit sakit loba masuk sini anu mau. Gini lah.
Aduh, aing ieu teu di mana ya? Masih naik jelema deh. Jangan pokok. Ah, didinya seban ah. Di dia masuk aman juga nanti ya. Aing jadi rirang mau duit sakieu mah. Sina mau kieu. Ah, we. Mau seban ah di dia mah. Mau curigaeun juga nanti jelema ge. Ah.